Bacakeun uing ti pasukan Orai Sinuk. Ayeuna mah diangkat kabeh orai-orai nu maratih teh deuleu. Ular berbisa bongana widadari teh dibikeun wae dunungan uing raja uing ayeuna teh haregungan. Kapalaina ongkoh palai laksana Gusti Naga Persona Yol widadari ngebelekuk euy. Ulah lalawora. Alah. Ngeunah goblok. Heupe tuluikeun atuh. Nikmat euy. Gerapek pecahkan euy. Pecahkan euy. Edeuk euy. Ulah lala orang ngeunaheun siapa lotot. Alah euy. Geus ya goblok ah kabibita wae aing mah. Edek cing pecahkan. Dina ngabelekukna tong dikenangannya euy. Geura sok ngeunaheun teh euy, ngeunaheun teh geura sok. Cakan aing ah. Wajarkeun dengan tiis goblok.
Aduh. Pangenangan kedah tunggu datang aing beri jalan rempling kabeh kawas angkat tinjak. Sakitu kenang beberebetan kumaha ya sia teh kenang kita tadi boborobotan. Nepi ka katorekan aing. Naon? Eta kenang bieu disada. Pangbejakeun pangenangankeun kitu. Hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing. Heuh bieu teh dikenangan goblok. Hah? Biar jadi kenangan. Wah, iya dah bade. Syok. Syok. Genahan bisa datang kenang itu. Alah, eta sinena kata-kata nah hadenya euy. anu pasapa. Alah, hebat tukang kenang di mana itu euy? Ya, ai kenang jempe sia mah pajar di sana. Pajarkeun teh sine cenah hahleuang anak geuna pugu sine keur ngahuap. Hebat euy nu. Eta nepi ka bisa sarengkak teh uing kenangan. Alah kakenangan aing ieu. Nah, da kenang mah jempe sia teh. Kenang jempe. Ngeunah teh di mana tukang kenang je. Wanyaan budeg si goblok. Budeg sia teh. Di mana teh tukang kenang teh? Cangkuang. Ti Cangkuang. Bu. Cangkuang mah ya laguna tuh. Cuma cangkuang dalam. Cangkul aja cuma. Aduh. Urang mana teh kenang teh? Nah, dah tadi kenangan maneh mah bingi gade. Hah? Maneh jadi kenangan bingi gade. Kudu sabaraha mere? Bu nepi ka budeg gitu dibeakeun ku sorangan. Diuk sia goblok ah. Hah? Diuk. Saha nu maot? Ye. Diuk sia di dinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa maneh goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok udah keukeuh goblok. Ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje. Gobela-bela teuing aje. Gun bae tok dicengceuri kanu maot. Da meureun da geus sakitu meureun urang doakeun nya. Aje kalau kiparna aje kanu. Karunya euy dulur euy bapana maot. Lain maot goblok sia diuk. Penyakit kanker. Aje. Gun bae tok dicengceurikan ae. Moga-moga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna. Anjing. Tah kitu amin kitu. Anjing.
era meureun serangan era ampun si eta da teu dieureunkeun mah terus kareng kenek si eta mah pot buta wayahna urang ayeuna kai nu geus diruntuh-runtuhkeun teh potongan ti ditu ti dieu tuluy tanggung tetaukeun we kana lawang sawarga dalila teuing aing ngadaguan di dieu coba bekal beak ai winga ya nu nyaah euy saha tuh kades muda deuleu heuh Desa Margahayu Cepi Ahmad Syam sarjana hukum ongko syukur geus aya mah meureun bisa dibagi-bagi tenang Uing jahaya nganggeuskeun masjid euy. Di maneh? Syukur atuh. Syukur ka kirangna ini teh duh. Uing japan jadi panitia pembangunan masjid. Naon anu kurang je? Kenteng can aya je. Bata can ngadeg atuh can. Ai keusik, aya keusik mangan beulieun. Sabaraha tumak tanahna ge can aya nu ngawakafkeun ieu teh. Si goblok eta. Ka mana we karep goblok? Iya anu make kedok agama aja ya. Jika na mobil make pangeras gini saja jalan mentaan sumbangan padahal lain keur masjid teh keur kemanehna we jangan. Tidur akan nungcut. Paingan sia mah anakna kararempreng ge kabeh jeung eueuh nu mulus. Penting beuteung aing ge subuh. Ulah kitu sia. Alah, itu dewa ka dieu, itu dewa ka dieu. Dah, sia. Ya, geus datang. Geus datang. Geus datang. Itu dewa. Datang geus datang. Gening widadarina ge diiket. Duaan widadarina ge tu geuning. Manya sia widadari kitu. Datan neratangga demang. Datan neratangga demang newo pakulingan rana. Kenirah ingkang prapta wala dewa naon ye Allah lain dewa lain dewa maya tukang sayur mah anjir. Aluh, mun reg-reg kieu dulu. Kabeneran si aing dek ngaliwet. Yaon, itu tingali bawang beureumna aya hiji. Aing dianggap bawang beureum euy. Kanibal meureunnya.
dulurna Sumanto lain dewa sampean lain tapi kaulah manusia aya nu tukang sarua ya manusia kitu patut kaget aing aya manusia kitu bentelu beruk meureun teh mah ki aki dianggap beruk kayak beruk teh naon ai beruk teh remaja masa kini anu kasep ngareng-pereng woh abeh teh nyeri hate teuing tuh aing reka mana sampean aula rek nanyakeun aing nu ngaran naga persona sona belah mana naga persona di mana? Di mana teh? Naga Sari teh. Naga persona ta eta. Nanyakeun junungan uing maksudna naon? Pokona kaula rek nepungan naga persona. Kaula can anggeus urusan jeung manehna. Aya urusan naon jeung junungan aing? Pokona aya we. Ning nagih urun. Ning nagih. Jigana lamun dina doma mau reng-reng dan jelema kitu teh. Reng-reng adu penciteun unggul. Aduh, ngaranna sampean Aula Cabang Tutuka. Anu kungsi dicetrok dina minggu nu kamari. Ayeuna dek malas pati ka Naga Persona. Gusti, naon? Tinggali ieu aya makhluk. Dewa aja. Anjir, orai naon teh euy. Orai gibu, orai lingas gitu. Naon mana ngomong? Eta sin orai naon? Iya, orai. Orai welang. Du. Yo. Orai kisi. Teras kan atuh, najis anjing dia tadi gaji ah. Saha sampean ngaran kaula Gatot Kaca. Tadi Jabang Tutuka bieu Gatot Kaca. Bunyi da ieu mau 5 menit diganti ngaranna teh. Maksud kaula hayang nepungan anu ngaran Naga Persona. Ieu kaula patihna heula ieu. Naga Sakepu. Sampean Naga Sakepu ya, dek naon? Lamun keukeuh ajeun maksa eta widadari dina harti hayang saling hareupan heula jeung Gatot Kaca. Jabang Tutuka. Ngaranna teh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Jabang Tutuka, Krincing Wesi. Krincing Wesi, Kancing Jaya. Kancing Jaya, Badalungan. Badalungan, Surya Pringga. Surya Pringga, Arimbi Suta. Arimbi Suta, Bima Putra. Bima Putra, Syamsuddin. Syamsuddin, satu teh. Goblok teh. Wah gelo nya jelema teu nu saurang deui. Moal eleh daing oge. Aya eta anu tukang cepot. Cepot Astra Jingga. Astra Jingga apun. Apun. Siana jeung cirikeun waya ya. Jadi we hebat teh pada loba keneh. Ameh dahu can kapapai pai. Mus. Lamun kitu carana dek hayang saling hareupan jeung Pati Sakepu tina gara-gara Gusti. Haji Mulati tegah ya.
apa kon wani marang aku wani tadi ngapakulan angkulana ya wios atuh Gusti ayo kapung wakul Dewa Nitah Jeger sia ayo sawios juga ku abdi we naon ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing goblok emangna aing teh beuneur make dibaheum setan ulah teu ngeunah aing disebut beuneur tong dihalangan ka cuman ulah antep tah si goblok cuman pisan sok atuh kanya sok ku akan tenggelan tah cuman hayang maju tah murid aing heulalanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka yo tekena ajar banyak sia ayo banyak woi anjir awak da tuas yey hoi ai hebat dulu woi alah modal siap aduh hieu alah ayo alah tuh ampun jabang cucu ka alah ampun alah tuh ampun jabang cucu oi pindah tah ya anjir nyoon eta euy budak nepi ka kitu si Ronaldo gitu-gitu teuing tatajongna dulu plug tak tang plak plus gol Roberto Carlos we gitu-gitu teh hebat deui lah naon diamar eta euy boga pahlawan anu utama dulu bisa ngamah Jumantara angkatan udara jeung engkena ge oh Bagja cepot lah Bagja sumuhun ulah boga anak jadi pahlawan pikeun angkatan udara panjenengan gan lah naon reueus aing naon sia datang we anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi heeh keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh alah ngeunahkeun atuh saha ngaran maneh aing Purabaya nurutan Gatot Kaca sia hade tangaran Purabaya euy tuh macak aing lamun boga anak dek ngaranna eta ya ngaran si dewek mah halus wae euy
ngalah tenget ujung mutu aya kitu anu peget beuki nyatu ih si goblok boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji cek aing jawa kasih berem ngalah cai kayak gitu anu berem bau cai goblok memang naik teh waduk ngalah tutut ya poho nya ngalah tutut meni loba naon urang Minang beda si anjing teh rame gitu si anjing aing goblok ngetrek aing wah oi gede teuing lawan teh yeuh 10-7 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing lain mulak hiji we tah tuh we tah tuh lain ngetrek na teh lieur euy marukana kumaha beda mana tukang ulinnya matak teh geblek duit oge aing mah tukang ulin tah we pusat ya pitia pegang ala anjing aya goblok ngajenggut sia aing teh deuleu tah we teh sakit we itu we aduh iya labu ya meni atoh alah ngunaheun kitu eta seuri wen ya sah ya wen si goblok wen anjing jadi euy tetulus seurina tetulus da nyeri anjing alah we tah teu sakit tuh ya jorang sia mah lain jorang goblok jabakan taun jorok sia mah porno aksi cece lain meuni gede kitu euy naon eta bobogaan meuni gede kitu ya heuh anjing jadi urus kumaha teh ngurusna naon hayang gede kitu hayang mana gede hayang bener heeh apa teu kapal terbang nah hayang gede taeun nanyakeun kapal terbang sia teh heuh nyaho teu nyaho syukur nya nyaho mah goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu geupek ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur maneh mah tong make parasit mawa we duduk bade matalian lain hayang gede dengekeun heula tuh dongengna prosesna dengekeun heula hayang gede mah sanggeusna ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean paeh haji
Hebatnya jelema teh usikna lamun ambek mah teh capruk jurusna teh eueuh. Murkana aing nek kapancing meureun. Sok sialah urang pahina-hina, urang pamek-amek. Lamun amek teh berarti eleh. Sok panyarekan-nyarekan yang aing. Si goreng patuh, si anjing, si kurang ajar, si bangsat. Si peget. Si bukiti using, si ketos, si nongtot bool, indungna jeung bapakna eta teh jurig jarian. Wah, moal amek aing. Sok maneheun. Moal lila aing mah. Ade teh cindekeun naon? Banyarekan anjing lain nongol. Kabina-bina teh sia kapancing amek licik siapa kitu ah. Goblok sia mah. Banyarekan lain deungeu. Sok deui atuh. Sia. Si jiga karpet. Mulai jauh bawang berem sia teh tuluy disiksik dipake sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung maneheun bari hayang ambek mah nyaho indung maneh nyaho nya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh eleh ambek eleh aduh euy aduh alah rame kieu ya jeung gelut mah Waduh ada tong bulah dinyana tu anjing rada hadap anjing bulah dia dah eta ala goblok sia nu ngeunah aduh hatur nuhun kadi sia kadi hatur nuhun sia ngeunah aing menderita deuleu
nepi ka ERW di luhur Juragan Gatot Kaca tuh udah sakali neungel 14 buta teh nu keok dek 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 najong neungel teh menika waduh kitu-kitu teh masih kombak we leuh Gatot Kaca heula jeung apa wah jelema teh tuas-tuas teuing. Woi. Ayo. Woi. Woi, yuk. Wah. Ya, nepi ka tengah dua kalian euy. Tanaga nepi ka kitu-kitu teuing. Aduh, kan? Iya. Kurang sisit. Nah, iya kulitnya kayak bubur. Kernaon bubur. Naon bubur teh? Ye, geuning unggal isuk-isuk sok didagangkeun. Aya kerupuk. Teh mah bubur atuh. Oh, tos digentos. Aduh. Benang di mana? Jauh kene. Sabaraha pengkolan ti dieu? Geus nepi acan. Oh jauh kene. Di belah mana? Oh di ditu. Nah can nepi kene geuning. Oh, dah ingat cicing. Kena dekeng. Benang pala wargi. Di palih mana? Belah itu. Tebih kene. Hah? Jauh kene? Nyahan jauh kene? Di belah mana? Tebih kene aye. Sah teh nu ngabedol. Tunggu wae atuh. Setan nu peledag jangan hulu aing. Keuleuh teh si dawa laing. Aduh nuhun agan. Gaduh jago abdi ieu. Iya. Di kumaha namanya teh? Kepret. Ulan dikepret. Mode kepret abdi baheula keur ngora kieu nya. Basa ngepret bancet. Manya nu dikepret bancet anu bareuh leungeun. Margi bancet na dina luhur batu. Atuh pami kitu mah panginten neungeul batu tagening uning. Ali itu raja kabungah jeung kabagyaan Gusti Bathara Kresna jeung Arjuna cenah nempo anak anu sakti kitu. Tak urang pertikeun. Kumaha dewek Gusti Bathara Kresna siling juragan Arjuna. Kumaha? Kumaha cek kuring? Lah.
cek silaing teh Raka Batara Semah Katuran Rawuh sok Yai Raka Bantara Batara Semah Katuran Rawuh kaula nun aduh Yai ieu teh kusaha kengengna Yai ieu teh kaula nun kupun anak Gatot Kaca Yai kaula nun ku Gatot Kaca laras sanes Gatot Subroto Gatot anu tiasa ngengengkeun ieu teh Tidan Lanud Sulaiman kitu kaula nun Bapa Dan Lanud ngahina wae si teh maka inti naga persona naon taribut-ribut Nyai Supraba Widadari pada hajol atuh datang geus papageun ieu akang punten Gusti saha abdi di mana ya kelanan tebih kene sadaya kulan Gusti aduh naon Gusti Patih masing Patih tumakaning perlaya kulan Gusti kusaha ngaku nama Gatot Kaca Gusti hop segera purna dewa hop segera purna dewa generan nafsu gila-gila nafsi kakak gila-gila ya bener ngomong teh sumuhun pabala taklir pinang hurang kulan Gusti diamuk ku eta saurang hebat kulan Gusti haling ieu anu ngaran Jabang Tutuk Gatot Kaca rakap pinu gawe lah dulu itu si Aden memun bejaan Aden mang nepi ka rewas Aden bade awug naga persona lah tidak naga persona memang pula naga persona bener anjeun hayang widadari sing harapan heula Gatot Kaca Jabang Tutuka anu kungsi dicetrok sia cetrok naon cetrok anu dicetrok minggu tukang eta mah modar make hirup deui teu percayaeun bae teu dipercaya ku manehna oge mah matak jadi naon moal serba kapisang ngarengskeun sampean lintang ti kaula Gatot Kaca cikan sok hayang nyawa sia anu jejat Den itu mah gede agan mah Ali Syamat abdi 3 kali Bah Wilson ya sing berjanten abdi iya mun ditu
Ya, jadi jeung Noel deui. Pajarkeun teh Noel. Ajar. Maju. Wes. Aya jelema tuas teuing deulu yeuh. Aduh. Lain eta jelema saurang tapi ka coner teuing. Mun beunang ku aing da digayem teh si urang ajar. Sakarepmu hakula dening. Ayo, pilih daging nipis dengan tulang berengel. Iya. Hidup Jabang Tutukah Gatot Kaca hidup. Dewa-dewa nyaksian dulu itu. Jabang Tutukah hidup payus menang tanda penghargaan ti sawarga Maniloka. Sabab hidup geus bisa ngarengsekeun pacogregan ucuy. Wah sakitu hayo hidup nampi bintang Dharma di sawarga Maniloka. Hayo menang tanda penghargaan euy angkatan udara ieu teh sawarga bisa ngarengsekeun pacogregan anu dipingpin gunaga percona sabalad-balad. Sakali jaya tetap jaya angkatan udara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Parantos rengse ieu duh. Muga-muga we sadayana nu nongton nu ditongton we kulawarga besar dan lanud Sulaiman anu sasatna dina wengi ieu dihibur ku akang saparakansa kalaya nuhun ka sadayana anu parantos ngarojong kana lancarna ieu hiburan atuh ti rombongan Giri Harja Tilu permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos pantiasa ditepangkeun deui muhun tak kitu rampung daud tutas pangandika kemang tinetik sinibaran sari tutup lawang siwataka.